Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipardukeun ka aranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan. Besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu. Ternyata puasa mah umat nu bara heula ge di syariat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud, dan selanjutnya kaditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa.